Lamun urang ieu dagang geus dagang naon bae ge caritana ngajejes bae. Nya ngajejes teh. Teu ngajejes teh baju-baju. Nah, dijampean kutu kali hikmat geus. Wiridan wa azin finasi tadi geus. Menta doana ka sasanes tapi mah macet bae. Adzan tengah peuting di tengah imah opat arah mimiti ka kulon aju ka kaler aju ka wetan aju ka kidul adzan urang adzan di tengah imah sorangan ka kulon ka kaler ka wetan ka kidul tenggetkeun opat arah ieu abe maju lantaran lamun teu maju-maju kan sanu bisa ngabangun masjid coba yeuh. Nah niksa anu ngaberangkatkeun indung bapak ai maju makan ngeunah urang bisa kawin deui. Ka kulon heula mingitina. Azan biasa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah. Lain qomat adzan. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Saarah 1000. Siapa hidup di pere jajaten be. Kitu heran aing mah. Moal maju baju datang ka irah ge. Ini pada 1000 boh. Berarti sarwajeun kajeun aing mah susah ge. Siapa hayang hiji aja sugi. Teu beres urang bojong mah dasarna. Serius pala bae. Sebab nu mantak teu maju didoakeun ku ahli hikmat geus, ku kiai biasa geus, ngana ngawirid geus, teu maju-maju. Di jerona berarti kan aya sesuatu nu teu kudu dicaritakeun. Mungkin aya gangguan ti luar, mungkin dirina kurang meneran, maka ku azan 1000 mun bisa saarah 1000, lamun teu bisa 1000 bagi 4. Jadi sabaraha? 250. Ku coba ku ente dimulai jam 9. Jam 9 coba aing hayang nyaho ya. Ieu mah hayang deuk sugi deuk teu aing mah hayang nyaho balanan. Adzan 250 kali 250 saarah sabaraha jam coba. Lamun sajam berarti 4 jam. Tinggal kumaha NTB kula ge can nyorang ieu. Atuh teu mantak can nyorang susah sih aing mah. Pajar sombong wajib ini mah tolol. Lain can nyorang susah, can nyorang dagang. Aduh ulah make speaker. Ulah penting-penting wiridan make speaker. Beres ya anak buah. Tah. Serius sih lain lalagan. Nu kula nu mantak ngomong kitu kunaon? Di dieu lebet telu. Lain lalagan ieu karasa. Oh, berarti lain sabarangan ye. Eueuh di jampe berarti azan. Eueuh di jampe berarti azan. Ok ente ka mana? Neangan jampena hese ieu di bojong kono lebet telu kieu. Ieu karasa ieu, karasa lain lalagaan. Telu berat ieu. Telu malulu ieu. Wah, cenah kiai sok nyaho. Ih. Lain dicekal hiji bisa ya. Tah eta wiridan. Hiji tadi wa'adzin, nomor kedua jang penangkal ilmu-ilmu anu ku urang teu dipeke kahayang azan tengah peuting 4 arah. Lamun bisa 1000 saarah, mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji. Angetkeun tah si ade. Teu kudu bebeja deui ka kula hadiahan para kiai seperti eta. Lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha. Mun aya gangguan ge tadina maju jadi henteu, tadina hebat jadi kurang. Ah ieu berarti aya gangguan ieu. Adzan 1000 kurang hiji. Berarti 900 pengen susah apa itu bisa ngitung aja.
1000 kurang hiji sih 1090. Tuh beres. Nah, itulah